Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ieu ti kelompok salapan 5A anu anggotana aya Amani Junia Rahayu, Ilham Alfahmi, Lia Robiah Adawiyah, Mita Alifiah Purnama. Bade medar ngeunaan materi sisindiran pikeun tingkat SMP MTS kelas 8. Sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Leuyeuh eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Kecap sindir dirajek binarung rarangkeun eraan anu fungsina ngawangun kecap barang jeung kecap pagawean. Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda ngandung harti basa anu direka lolobana murwakanti sarta bisa dikawihkeun aya cangkang jeung aya eusina. Ngucapkeun sisindiran. Wangunan sisindiran teh kauger ku Purwakanti jeung Guru Wilangan sarta umumna dina sapadalisan teh diwangun ku 8 engang. Kukituna sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran atau puisi upama dipatalikeun jeung katerangan kamus tadi. Wangunan sisindiran teh bisa disebut oge karya sastra wangun ugeran atau puisi anu eusina dibalibirkeun heula diwangun ku cangkang jeung eusi sarta lebeut ku Purwakanti. Purwakanti nyaeta padekeutna sora kecap dina ungkara kalimah, klausa, prosa atawa rendonan kecap-kecap utamana dina puisi. Perenahna bisa ngarendeng dina sakalimah atawa sapadalisan, bisa oge ngaruntuy dina antar padalisan. Rarakitan nyaeta anu ngandung miboga arti rakit atau papasangan. Disebut rarakitan kusabab awal bagian sampira bari anu diulang jeung digunakeun dina awal bari sisina. Nah, di rarakitan teh kabagi jadi 3 bagian. Di antarana nyaeta aya rarakitan silih asih, rarakitan piwuruk, jeung nu pamungkas aya rarakitan sesebret. Di rarakitan silih asih teh ieu teh salah sahiji jenis sisindiran anu miboga hubungan atawa ngeunaan ka asih, cinta jeung birahi. Contohna nyaeta kuring mah alim ka Bandung, hoyong ka Sumedang bae. Kuring mah alim di Candung, hayang ku sorangan bae. Nah, rarakitan piwuruk mangrupa jenis sisindiran atau rarakitan anu ngandung sehat, ngeunaan kahirupan agama atawa nu liana nu mere piwuruk kahadean. Contohna nyaeta lamun ka Cikole moal hese tuk pakahar, lamun urang boga gawe moal hese barang dahar. Nu pamungkas nyaeta aya rarakitan sesebret. Sisindiran rarakitan sesebret teh nyaeta rarakitan anu eusina ngeunaan banyol atawa anu dina umpamana sok dinyebutkeun humor atawa kritik. Contohna nyaeta ngimpi ngajul kembang Tanjung, ari meunang cau kepok, ngimpi tepung jeung nu jangkung ari gok jeung nu bletok. Salajengna aya paparikan. Paparikan numutkeun Muammar Abdul Khalil tahun 2016 kaca 433. Asal kecapna tina kecap parik atawa parek anu ngabogaan harti deukeut. Paparikan kaasup kana salah sahiji jenis sisindiran anu ngabogaan sesaruaan atawa padekeutna sora antara cangkang jeung eusi anu ditunjukkeun ku ayana hubungan struktur sora jeung pola anu sajajar. Paparikan ilaharna diwangun ku 4 padalisan. Dina unggal padalisana diwangun ku 8 engang. Ditilik tina eusina, paparikan ogenan sarua jiga rarakitan, nyaeta kabagi jadi 3 bagian. Anu kahiji ayana paparikan silih asih, nyaeta salah sahiji paparikan anu eusina ngeunaan rasa nyaah, rasa kasono atawa keur kasmaran. Contona wae poe ieu kuring nguseup dibaturan ku mangnana, ieu panon anteng neuteup ukur ningal ti jauhna. Anu kadua ayana paparikan piwuruk. Paparikan piwuruk mangrupa paparikan anu eusina ngeunaan wejangan-wejangan atawa papagah. Contona wae hayang pisan geradahar ngan taya rencang sanguna, hayang pisan jadi beunghar ngan kudu getol usahana. Anu bisa langsung katiten tina eusina yen nalika urang hayang jadi beunghar teh urang kudu getol usahana. Lajeng anu katilu aya paparikan sesebret. Dina paparikan sesebret eusina
ngeunaan sempal guyon atawa kritik sosial jeung sajabana. Contona wae poe Sabtu, poe Kemis jeung Jumaah itu saha muril kumisna panjang sabelah. Tah tangtu wae dina paparikan sesebred ieu teh tiasa katingali hal atawa eusi anu rek ditepikeun teh mangrupa hal anu guyon ya. Kitu panginten. Numutkeun Ajib Rosidi, wawangsalan teh sabangsa kamanesan basa ku jalon nyebut hiji maksud, henteu langsung ku kecapna anu paranti, tapi kalahkan nyebut kecap sajan, anu salah sahiji engeungna atawa leuwih. Sok sagemlongna pisan murwakanti jeung kecap nu dimaksud teh. Kusabab kitu, dina wawangsalan mah siga tatarucingan, kecap nu dimaksud teh disumputkeun tur kudu diteangan dina cangkangna nu suarana deukeut atawa murwakanti jeung kecap nu dimaksud teh. Dina wawangsalan mah kapalna aya 3 unsur nu kudu dicangkem ku urang. Eta 3 unsur teh ngawengku: 1 cangkang jeung eusi, 2 tatarucingan jeung jawaban, 3 larapna dina omongan. Contona, abdi teh kapiring leutik kaisinan ku gamparan. Tah dina abdi teh kapiring leutik eta teh cangkang, anu eusina nyaeta kaisinan ku gamparan. Tah abdi teh kapiring leutik, tah di dinya teh aya unsur tatarucingan. Naon ari nu dimaksud piring leutik teh? Kaisinan ku gamparan eta teh jawabanana nyaeta pisin, tapi kecap pisin teh disumputkeun dina kecap isin anu deukeut sorana atawa murwakantina. Conto larapna dina omongan: aduh ibu, hapunten pisan abdi teh kapiring leutik manawi teh nu kamari di pasar sanes ibu. Tah mun aya nu nyarita kitu, tangtu eta jalma teh keur kaisinan atawa kaeraan. Ari sabab wawangsalan kapiring leutik teh eusina kaisinan tea. Nah, saparantos tadi dipedar ngeunaan papasingan sisindiran teh, urang cindekeun wae strukturna. Dina sapada paparikan jeung rarakitan aya 4 padalisan, sedengkeun dina sapada wawangsalan mah ngan aya 2 padalisan. Dina paparikan jeung rarakitan, padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Sedengkeun dina wawangsalan mah padalisan kahiji mangrupa cangkang, padalisan kaduana mangrupa eusi. Dina wawangsalan eusi teh sok disebut wangsalna. Contona wae, makhluk leutik nu bahaya eta teh cangkang, henteu diurus kolorna eta teh eusi. Wangsalna teh nyaeta virus corona. Tah dina unggal padalisan sisindiran biasana aya 8 engang. Ari engang teh contona wae kieu: makhluk leutik nu bahaya henteu diurus kolorna. Tah kitu cenah. Jadi boh dina cangkang atawa eusi engangna teh tangtu kudu aya 8. Nah, ari cangkang dina sisindiran teh fungsina nunjukkeun katerangan pikeun eusi tea. Ari di eusi mah dijentrekeun deui, ari dina cangkang mah ngan nunjukkeun hungkul pikeun engke ngajawab eusina. Tah eta sisindiran teh kumaha tos ngarartos? Ayeuna mah aya rupa-rupa sisindiran ngeunaan virus corona. Ulah sok nyiar lilin salila aya mancarna, ulah sok liar ulin salila aya corona. Urang kudu ngingumerang sakan alus ka cirina, urang kudu jaga jarak sakan jauh ti corona. Udang sare nimat naker, barang bentak jol nyorangan, pira kadar make masker. Kahadean keur sorangan. Saladah ngeunah diange. Di daharna rebun-rebun. Kudu mineng ngumbah leungeun ulah poho nganggo sabun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.